Keren gitar tuh. Ngompol lagi. Lai 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 lai. Aing pengangguran tapi aing berbahagia ya teh. Aduh. Aya gitar. Bisa ku aing pakai ngamen eta gitar. Usahanya. Ah, cokot ku aing. Gua enggak pernah kan. Pan aing jadi satria bergitar ya. Pakai ngamen ke pasar aing nang duit. Udik, gitar sia nu itu dijual mah? Nu mana? Mana nih teh heula? Tah pan geus eueuh itu mah geus pajiat mah nu bakal mah. Aing butuh gitar, aing sok hayang gitaran itu penting. Dijual mah? Eueuh gitar lagi sepajiat atau irahat deui eta mah turang mah. Geus jet kumaha pan teh heula geuna asa dipake kene. Eueuh kuy nu aing mah geus diduluk meureunna senar lagi lalesotan mah tuh ge. Tar dipake terus geus lila mah. Sanu yang ngajual gitarnya aing keur butuh gitar euy. Keur butuh pisan gitar mah. Mata aing nanyakeun kenapa pan aing keur butuh. Hayang aing ek belajar gitar aing. Depan eueuh mangsa aing geuna. Tanpa sinar bulan sesepi diriku. Blok-blokeun gitar di mana? Nyawa tah beuli wetan Mang Nur. Keur naon, Bos? Gitar saya tak. Gitar aing lah mana dibawa ku aing oge. Mun gaya boga gitar di mana? Atuh Dijual. atuh gitar aing mah kumaha? Ek dijual mah? Dijual. Hah? Aduh. Si Gana mah ada Kipli butuhin gitar. Jual wae kitu ku aing. Hah? Ulang ditanya teh, dijual mah. Masalah dijual sih gampang, cuman aing masih kena nyaah ieu teh saperna mah euy. Tapi lah ari kaharti mah meureun ku aing dikaluarkeun oge. Nyebutkeun ka harti kumanya ka harti lah mantek itu geunang ku aing di duitan. Ieu masih kan aing baheula mah beuli we mang halus. Nya ngentring keneh bisanya. Yang dikeluarkeun sabaraha ieu? Pokoe lain 200 mah dikeluarkeun. Mahal-mahal teuing. Mahal-mahal teh kumaha meulina ge gope. Udah gope genan ka anyar ieu makan kurut mah geus burak ieu na genan tuh ieu na geus. Lecet. Ah, hari gitar alus tah tinggal di sisi-sisina tuh aya lisan. Heeh, pan ieu mah geus butut lah geus lila ieu mah gitar lagi kitu ieu na geus darwat kieu. Oh, sok didinya boga duitna sabaraha eta sok buru. 100 atuh. Bang. Nah ini geus pegat deui tah hiji. Pegat kumaha lain pegat atuh sia mah eta mah lain Sok eta dibeli mah. moal. 100. Spego lah. 125 tuh. Ya, 15 buru erek mah buru. kurangan gak tuh 10.000. Nah, sore. Ah, tuh dah mending nawar teh kawas nawar asinan. Terus sabaraha ieu jadina? 15 aku aing buru. 15. Heeh. Heuh sabar atuh Suneo, setan kabina-bina ting ku aing dibayar ieu. Neo si Neo kawas sorangan si Giant. Mau 100 wae ieu. Ari sorangan eta dimurahkeun pisan kurang teh mang. Tah, tuh ku aing bayar. Bener-bener ting nawar bulan. Nampi Masih jadi milik aing ya. Heeh, nampi artosna nyanggakeun barangna. Sing awetnya anya. Mohon. Aing akan dituhannya. Jor ka ditu lah. Bye. Tah aing mah mere mang. Wow. Anjing uang dengar. Ya cek aing ge aing milik mah cek aing genan. Mahal ieu gitar. Nya padahal mau meuli we nya. Mahal lah lamun misalkan mau lihat. Kita nomorun kana gope mah ieu. Nu aing ge bare itu hadiah ulang tahun 300.000 mang. Kok komo ieu mah harus kene ieu mah. Biasa wae ieu mah. Kita marketing dagang. Gope mah lancar ieu. Cek sing aing ngalagu aing mang. Enakeun. Kacumponan ya nonya. Heeh. Aing bisa gigitaran ieu mah hareupeun bebeb anjing make lagu mesra teh ingat. Tong di pos ya? Lah, embung aing ngomong lah. Jigo emang lah corangan. Kumaha iap. Aing bisa carekan Cong gitaran, cong nyanyi di ditu ya. Moal lah bisa carekan kuin aing kajenting di dia. Jigo jig. Di dia main dongan bisa nyarekan aing di pos lah. Oh, jig Bang, bae. belum mana? Moal moal. Geus eta gitu mah. Aing ka pos heula Rik. Oh, siap mang. Gitar aing ke mana ini? Diomongan ini mah euy, pasti ada yang mawa euy. Dah heueuh. Kopi tinggalkeun sakedeung. Pasti barang teh. Bang.
sinarian di dia atau dinas. Rek balik puguhan ge. Aing boga gitar anyar bang. Anjir, gitarnya halus sekali paman. Ya jelas lah. Lumayan timang Nur. Timang Nur. Heeh. Nah, bisa gitu kan gitar? Bisa tuh. Kan keur Sabcik. diajar. Sabcik. Nek nyanyi lagu naon? Lagu naon anu ngeunah heuh? Kan keur diajar keneh ieu teh. Coba cik salagu. Beredar sang bumi mengitari matahari. Bisanya bisa. Geningan. Ya jelas aing bisa dong. Cek teruskan cek. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Alisnya. Bisa gitu nama, Insyaallah bang, beren isukan teh urang teh miluan audisi bang. Audisi. Ya, dek naon gini anu dina eta teh. Dek opat naon teh. Dede Sutarman. Aku dari Sutarman kumaha. Eta nu lomba nyanyi teh geuningan. Heeh. Dek naon eta teh? DA-nya. DA. DA. Urang teh rencana teh rek daftar ka dinya, Bang. Sugan we atuh aya milikna urang teh. Tapi tempat gitarnya mang euy. Halusnya? Halus bener. Emang halus gitarna ieu mah. Wani mah gopegenan. Dijualnya murah. Baraha? 150. Beredar sang bumi. Kira. Ya, Bang. Masalah gitar teh mah. Kumaha? Ieu mah gitar aing, Mang. Gitar aing kumaha aing karek menang meuli ti Mang Nur. Aing teh dari tadi di dieu lagi gitaran cuma hayang ngompol digolerkeun gitarnya. Nyaho-nyaho eueuh. Lah, ngaku-ngakui mah gitar uing pan duit uing 150.000 dibikeun. Teu percaya? Nya henteu lah. Ya, Ujug-ujug diaku wae na kumaha. Tempo fotonya nih. Foto aing keur gitaran di pos. Aduh, Gitaran nu ieu lain. wah ieu mah sarua meureun ieu mah gitar Teu lain. bisa tempo talinya atuh talinya tah. Apa uing karek menang meuli ieu na kumaha? Teu nyaona naon atuh ieu mah. Na kumaha atuh na meureun aing jadi rugi. Ieu mah gitar uing masuk diaku-aku kitu geuningan. Milu ka kantor. Hah? Milu ka kantor. Naha? Hari hayang aya bukti mah. Uing mah gitar uing mah. Gitar uing ieu mah. Teu bisa. Teu bisa kumaha. Gitar nu aing ieu mah. Kan ieu aya buktina. Pan ieu karek menang meuli uing ieu gitar ti Mang Nur ieu. Sakirana ayeuna teu dibikeun milu ka kantor hayu. Aya mah aing. Berarti di dinya nu mawana. Nah gitu. Kita mau uing mah sumpah menang meuli ieu Nu mah. bener. Benar wae. Milu. Ka mana ieu mah? Ka kantor. Naon? Ayo. Milu ka kantor mah. Maya sama gitar urang na kumaha karek menang meuli. Oh ya, nah itu dah emang gitar kurang. Gitar aing. Atuh ieu mah aing kalau karugi goblok. Isi noeo ieu mah anjing ngalampahan anak goblok. Bang, gitar aing dibawa ke mana, Pak? Sudah ya. Anjing ya gitar aing.